Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal upload we. Sakumaha naskah ieu carita nu kantor diteratah di bagian anu ke-11 capai kamari. Padaran Mang Dedi kabegat ku wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam ti beurang di lembur Kalapanunggal khususna di Padepokan Kersana Mama Sutara telunya. Khususna kanyirat manah anu harita di tepangan nyatana Kujang Banara deuk ngamimitian ngalatih teh nya. Nyatana nyirat manah deuk ngamimitian ngalatih Jang Banara. Kumaha tu para pamirsa lajenganana ieu carita nya langkung paos mah mangga urang sami-sami bandungan ku sadaya. Keayaan alam beki burang bae harita teh. Serengkeun di hiji tempat di Padepokan Kersana Mama Sutara. Aya nu ngobrol paduduaan horeng simena horeng, Nyi Malati putih atawa nyerat manah. Anu keur ngomong hadita ka Banara anu gawena pungak pinguk sabarab. Teu nyangka yen eta teh nyerat manah padahal tadi mah meunang kareuwas Banara teh. Kang, Abdi Neng, bagi perentos yakin akang teh atah kene jangan kataksa kada aya pengajaran tambahan. Seudos akang enggal hasil ngahontas cita-cita. Mangga ulah ragu-ragu yuk urang ngawitan. jawabna nyerat manah bari jeung neuteup ka Jang Banara. Nya geus kitu mah Jang Banara kakara ngarasa tenang jeung reug-reug hatena pok ngajawab kalawan daria. Mangga Neng. Abdi parantos siap kanggo diwarah. Ceuk Banara bari neuteup nungguan parentah. Nya sanggeus kitu mah prung we Jang Banara diwarah ku nyerat manah. Unggal jurus-jurus diturunkeun kalawan hati-hati. Jang Banara tidak pisan suhudna kana diajar. Manehna ngarasa era lamun lalawora kana narima pangajaran ti nyerat manah. Kaayaan kitu teh lumangsung lila pisan da eta we. Awak Banara nepikeun ka juuh mandi kesang. Sanggeus lungse beak tanaga latihan reg eureun heula pikeun diteruskeun peuting isukan cenah. Ari beurangna Banara sok babarengan diajar jeung batur-baturna. Atuh ku jalan kitu teh Jang Banara mah diajar teh ka itung beurang peuting. Nu matak teu mata kaget lamun pangartina gancang nambahan. Malah geus loba murid Mama Sutara anu pangartina geus kaliwatan ku Banara. Kasugri para wargi, cag urang tunda heula kaayaan lembur Kalapanunggal dina umumna. Khususna ka Kersana Mama Sutara khususna pisan mah kana kaayaan Banara anu tersuhud kana diajar. Sarta dibarengan ku nyirat manah alias Malati bodas teh anu kacida nyaahnana ka Banara. Malah lila-kulila mah jadi saati tundeun heula eta tangtu kahareup kasamper deui ayeuna urang malikan heula ka tukang. Urang kocapkeun deui si birah katut batur-baturna. Kasubri para wargi sakumaha anu parantos di Bandungan.
Ngeunaan atuh si Bira sabatur-batur sanggeus diragrageun ku Nyirat Manah. Tiluanana kalabur nyelametkeun dirina. Tilu jalma atuh harita ting kurubas dinu bala lalumpatan gancang pisan bakat kusieun ku Nyirat Manah. Sabab disangkana Nyirat Manah bakal ngudag meureun ka maranehna. Nya sanggeus katimbang aman reg. Si Bira lumpatna eureun kujrag atuh satengah meubeuteun maneh. Sungut calawak letah ngelel. Bakat ku capek beureun ambekan renghap ranjung. Sukuna nu tatu dijolorkeun ka hareup. Tekung silila antarana kurunyung atuh si buso adina. Brek diuk gigireun lancikna katelah si Bira-bira teh. Diselang napas hahehoh tina awahing capek. Malah torojo tila teh si Ejrod. Harta keneh kudupruk hareup penuduaan. Manehna mah asa leuwih ripuh lantaran lamun ngarenghap dada jeung walikate asa paur cenah urut diketrig tadi ku Nyirat Manah. Komo da bieu mah dibawa lumpat satarikna. Sakedapan mah tiluanana pating harulang we bari jeung ti ngarenghap tarik napas. Ting rarahuh bakat kuepuh. Disaksian ku bulan anu ngebrak caang pisan da memang harita teh peuting. Malah bentang-bentang anu ting kariceup oge jiga anu nyeungsrikeun kana pola anu tarik tiluan. Sanggeus sadalila pok si Bira ngemitian ngomong. Silaga gede euy. Urang teh geus 2 kali siar aya Nyirat Manah kapanggih. Jurigna jika nama ye. Sabab jerimna robah jadi malati bodas euy. Sajabat kitu bedog aing tinggal di goblok aing aduh. Kamana neanganana ye pigantiunana euy aduh. Jado teh. Cek si Bira kukulutus beri urutan bitisna anu tatu. Sakapeung sok muringis nahan kanyeri pok ditempas ku si buso adina. Salah tudah akang mah. Kuduna ulah dibawa ngomong atuh tadi teh. Kuduna mah langsung wek kadek punukna apan modar meredan. Cek si buso bari jeung usapan sirah. Lantaran karasa keneh lalinu urut tadi dibebeutkeun ku Nyirat Manah. Ngababarikeun sia daun teh. Atuh lamun jeung kadek ti tukang mah moal kadeuleu beungeutna goblok. Sajabat ti kitu jina beudangna oge percuma ari modar mah. Apaan Nyirat Manah teh kudu ka bawah hirup-hirup. Sabab merek dipake ubar ku nini guru. Ari sia nu matak rada helse tugasnya euy. Cek si Bira harita berjeng ngabebehkeun iketna terus dipelitkeun kana bitisna anu tatu. Dinya euy. Teteh pagawean teh berat yo. Cek si buso bari jeung humban liar. Jikana teh ngerasa singgah ari kudu newak Nyirat Manah mah. Ari si Ejrod anu biasana sok gandeng wae ngomong harita mah ngadedempes we. Sabab sakujur awakna asarmu boro-boro dibawa ngomong sakalian ngarenghap oge dadana karasa ngajeletit. Sabab tetela pandeungeul Nyirat mah teh mata keumeur eusining dada. Eta we teu gampang ceuk aing we. Tapi tetep kudu dilaksanakeun tugas ti nini kalingking. Tang kulantar kitu kabangsa urang teh kudu ngobaran heula tatu. Lamun geus cager kagara urang ngider deui neangan Nyirat Manah. Kumaha satuju atuh henteu ye? Nya pogo he. Kudu ngobaran heula tatu atuh Kang. Sabab moal hasil barang gawena oge awak teu gejeg mah. Tapi kamana urang minta pitulung atuh? Nah harek ka Gunung Bengkok atawa harek ka Pasir Enog? Cek si buso bari balik nanya ka lanceukna. Ambekan anak rada kerap. Urang ke Gunung Bengkok ke heula. Sugan si Sugan ini guru aya di dinya, dini aya datang. Lantaran unga datang sok kadinya. Jrod, kumaha si laing? Cek si Bira bari ngarered ka si Ejrod. Pok si Ejrod ngajawab bari jeung muringis ngomongna rada pegat-pegat. Satuju lah. Cek si Ejrod ponok bari jeung haheho. Jika nu hoream ngomong, atuh si Bira kaget pok harita. Sugure satuju mah sia, tapi kunaon sia jadi naon Jrod? Dada, asa eungap aduh.
lamun dipake ngambakan teh nyeri pisan. Oh, baingan jempe sia. Da biasa nama sia teh ngecoblak we hayo jika beo. Gun sabar sakitu emang da lalaki. Aing oge bitis menikeun ka doang ye. Ari maneh nyeri naon sia buso? Cek si Bira nanya ka adina, nu katelah si buso teh apok nu tanya harita. Nyeri holo kuring makang. Ha? Nyeri holo? Apaan tadi digaboteun tak ku si kasebelaan. Suga edan tah gerakan nama migesit itu. Lakara weng makang dibantingkeun ku bikang nepi ka lieur hulu. Da biasa na masuk tada karasa. Ye batu ribut ya kamu kala kaseri. Ya tada karasa sia goblok. Sok terus hees. Wah, rajun teh bisa hudang kudu dibanyur ku cai salodong. Gun bae sia teh lah lumayan euy. Ngarah nambahan pangabecus jeung pangalaman. Apan ngahaja-haja mah mebutkeun hulu sorangan moal bisa. Saja batik kitu urang teh pan jadi loba uluang jeung pangalaman jeung pangabisa di ongko. Wah, ayeuna naon teh si akang mah teu puguh. Jadi loba pangabisa kumaha Kang? Pelebah mana urang loba pangabisana? Goblok dengekeun sia buso. Heueuh, bisa nyengir sia. Bisa muringis, bisa gagerungan. Malah si Ejro ge kita si tukang bangus, tukang baceo. Ari bangi ka jadi bang jadog ke jempe ning. Oh, nu kitu si lain mah. Borok ku dewek didengekeun si akang mah. Rugi atuh Kang, geus ulah loba catur hayu urang ari ni teh amuran mapaksakeun. Cek si buso jung nangtung. Terus kajat-kajat heula harita teh. Ya, ish. Ari sia sok hayang ngeuna sorangan wae si buso. Deuleu atuh tatu anu kadadapan ku dewek. Pan didabetes ye. Jadi perlu rada lila ureuna ge. Mane onaman tatu dina hulu. Rek leumpang oge moal matak ngahalangan sabab leumpang mah kudu ku suku pan di mana ge. Mane harese pisan si akang mah. Nyakan bae atuh tatu sakitu mah Kang. Wayahna we atuh sabab ari kangaranan jawara mah kudu biasana. Hayu urang ini deui lah. Ngadah tatu bisa buru-buru ku awaran. Cek si buso kekeh hayang indit atuh kapaksa nuduhan teh nurut. Kalawan terobadi catur berat tewana nating aring kluk init deui. Tapi ayeuna mah henteu lumpat ciga tadi leumpang biasa we. Ngajugjug ka Gunung Bengkok sakumaha anu geus dibadamikeun tadi. Gancangna carita sok sanajan dina kayaan tatu si Bira jeung dua baturna harita geus terepi kanu dijugjug. Tiluan tingkat tayep kahandapeun tangkal kiara sorog kana lawang guha geblus tiluanana arasup ka guha. Pok si Bira harita. Jon, seungeut damar euy ngadah jang. Heg, di mana damarna? Ai sia ku goblok. Hurungkeun heula panekerna. Engkau ge kadeuleu sia ku sia. Sok buru-buru. Aing rek ngelikan tatu ieu kadasana bahan purih. Jigana urat katarik ieu waktu keur leumpang ieu. Ceuk si Bira kituna teh berijing ka karaya paneangan tempat diuk anu tumanina. Sanggeus manggih keek diuk ari si Ejron pok harita. Heueuh nya aduh. Lieur dewek teh Kang duh ieu. Ke atuh sabar halaanan. Cek si Ejrod bari ngaluarkeun paneker tina sakuna. Cekes-cekes gungur harita keneh hurung. Atuh bray kaayaan lebah di nya macaang. Si Ejrod rara teret breh aya damar dina luhureun batu. Gancang diseungeut. Atuh beuki caang we. Sanggeus kitu magek si Ejrod diuk gigireun si Bira. Ari si buso mah adina si Bira terus ngagoler we dina bangku. Lantaran sirahna beuki karasa lieur cenah. Malah asa beulah lamun geus ngasaan teh mah. Kunaon bangun ripu pisan sa teh buso? Naon nu kurasa isi lain?
Cek si Ejrod bari jeung melong ka si Buso anu keur ngagoler. Ok si Buso ngajawab bangun hoream. Hulu aing sia teh ah. Cek si Buso pondok pisan ngomong nate. Atu jung si Ejrod nangtung teteyep padeketan ka si Buso. Sang distepigap tarang si Buso dirampat tetela panas meninyongkap. Pok si Ejrod harita. Mbak Ciraka kudu kumaha ngobaranana Kang. Si Buso nyeri hulu, dewek nyeri dada. Ari akang nyeri cokor deh, menenungtutan ti luhur kahanapih. Tetela adi si malati bodas teta. Kumaha petananya mangkaning geus beuting pisan yo. Cek si Ejrod beri kek diuk, leng ngahulang beri nyeklan tarangna. Ari si Bera selaku gegedug si Buso adina tengah rembalan. Jararam pewe berjeng ngarasakeun kanyerikna. Sabot keur kitu, keblik. Di luarin guha kadenge aya nu lempang. Atuh anu tiluan meuni carwing hak. Malah si Buso oge maksakeun hudang terus sarerea nareuteup kana lawang guha. Teu lila lol aya nu datang, berang breh teh hiji nini. Kulitna geus pareo tulangna ni kerang kebong. Tapi panon mah kelak alabatan mata kutu. Lingin katuhu nyekel itu anu dijieun tina hoe wulung. Tetela eta teh nini kalingking teh. Atuh si Bira jeung duaan meuting rarenghap narik napas panjang. Malah pok si Bira ngomong bang anu bungah pisan kedatangan ku guru. Aturan guru, uli jeung sumping bangalinggi. Cek si Bira bari manggut. Ari si Buso jeung si Ejrod oge marangut mere hormat. Sadengkeun anu dihormat nama hati ngajawab. Kalah mata bubrulakan meuni herang katujuku cahaya damar. Anu tiluan teh harita diteuteup saurang-saurang. Si Bira penereng hapran jugluk mah tungkul teu wani padu teuteuk. Itu deui si Ejrod jeung si Buso. Sanggeus sadalila pok eta nini ngomong. Najan geus kolot oge ari sorak mah ngengkreng keneh mata klacleng teh ceuli. Pira, Buso Ejrod, kunaon siap ting puyudun kitu? Ada tanganku aing teh sia jaga muriang. Hayo jawab sia. Cek eta nini nu katalah nini kalingking bari jeung leuteuk kanu tiluan. Pok si Bira harita. Leres pisan ni guru, abdi teh nuju nguyung. Margi tadi menak bahaya, abdi tiluan hampir paragat nyawa. Nini kalingking cakakak wes sisirian. Mata melotot kasih Bira pok ngomong deui, malah suku maju salengkah. Rek gawe naon sia maragatkeun nyawa sia? Geus kitu guru. Nanging hampir paragat nyawa abdi teh guru. Peda sareng penak sareng musuh dina raga ngalaksanakeun tugas ti saira guru. Sangarana sia? Awewe atau lalaki sia baboa? Turunan si Imong di mana sia gelutna? Nini nanya deui. Ngarada sumalati bodas nih. Maneh teh awewe. Gelukna teh di jalan anu terasna ka Karapanung aduh. Abdi tiluan kasoran kitu ta guru. Goblok sia. Si malati bodas. Teh kapino Didi. Nu sababna pang bisa bantrok jeung sia Bira. Apan aing wanita oge newak siratna. Mana sia? Aduh mawi kabit nama juga nyirat mana. Nanging saparantos pasakot tetela si malati bodas duh. Malum we dawangi harita teh guru. Mugi hapunten bae abdi rumaos lepat guru. Rada liur sia kada utuk aing sia Bira. Tapi keun bae setong wakal di pikiran. Ari sia naon anu tatu teh sia? Cek nini kalingking berjeng ngadeukeutan ka si Bira. Atuh teu kira-kira we si Bira bungaheunana. Pok ngajawab meuni hariput pisan. Cuman ieu bitis guru duh tuh tinggal. Meuni gudawang kieu getihna ngucur we ti tadi teh daek saat-saat guru. Cek si Bira bari jeung nemongkeun raheutna. Tapi si nini kalingking teu ngajawab palakahyu. Wah, coba bitis si Bira digebug eta itu koe.
nepikeun ka ngociak harita Sibira teh. Sibira aduk songko goledag ngagoler les kapaehan lantaran ku teu kuat nahan kanyeri. Ayeuna ni kalingking ret ka si Buso pok harita. Sia naon karasa Buso? Boga tatu naon sia? Henteu guru, abi mah jagjag, cek si Buso ngabohong. Lantaran geus nyaksian sorangan Sibira nu dibabuk. Lamun manehna nyebutkeun jadi sirah tangtu hulun anu bakal dibabuk jiga Sibira. Tapi nini kalingking mah teu bisa dibobodo kitu bae, haok harita. Matong ngabohong sia. Lu saya modar sia teh. Bener guru, abi moyong ka dihirup. Abi teh nyeri sirah guru, meni asa belah sirah tina dibebetkeun ku Buso. Jawab si Buso beri ngarampaan sirah sok sieun leungit meureun. Padahal mah bieu ngomong. Malah harita kena terus merungkut. Sabab kacipta itu hoe nini kalingking bakal ngebletrak kana sirah. Memang teu salah. Barang cacap si Buso ngomong itu hiu. Si Bruce rok nyukuh berijeng cekuk ngitutan maneh bakat ku nyeri. Golepak atu kapaehan. Harita keneh ngagoler tempes-empes. Geus kitu maret nini kalingking ka si Ejron pok harita. Ejron, kulantaran sia mah tukang ganeng wae. Teu beda kawas manuk beo, samemeh dibabuk ku aing sia. Di pabatahan heula sia. Bangga guru. Ada babatahan di guru. Cek si Ejron cenah naon geus lewal we. Sabab bingung. Rek di pabatahan ongkoh deh. Rek dibabuk mah kaliwat. Jadi bunga aya baur aya sabab dibabuk teh kacida bisa nyarina. Buktina si Buso jeung Sibira ting golepak kapaehan. Biasa Ejron. Lamun si Ajang Sibira katut si Buso. Geus eling deui kudu buru-buru neangan deui sirat mana. Ulah loba teh ngajedog sia. Lamun geus kapagih kudu buru-buru setorkeun ka aing. Tasak kitu babatah ti aing ka harti ku sia. Cek neni kalingking bari molotot ka si Ejron pok si Ejron harita. Kata guru bangga bade dilaksanakeun. Syukur sia. Ari sia anu karasa. Cek neni kalingking bari molotot ka si Ejron. Sadengkeun anu ditanyanya kelah muringis lila kuliah si Ejron nangtung. Terus undur-unduran sabab sieun digebug dadanaku. Eta itu tada teuing merenyet. Pok si Ejron harita. Ampun guru, abi mah dibabuknya. Sabab dada abdi nuju nyeri urut ditampilin musi malati bodas. Ulah dibabuk guru. Jadi nyeri dada sia syukur Ejrojo. Asaan ubar ti aing. Cek nini kalingking bari hiu. Jubet atuh dadana si Ejron dibabuk ku itu koe. Kocak si Ejron teh menikeun kang ngajerit panon mulan kaluhur. Koloyong, kebru si Ejron namru. Orolo atuh harita kene oge utah getih menikeun ka kental. Geus kitu mah terus gorepak ngagoler teu hudang deui. Sarta kapaehan jiga Sibira we jeung si Buso. Telila koloyong neni kalingking mah kaluar ti eta guha. Culwe murid nu tilu mah teu dipalire. Kaayaan di jero guha ngadadak simpe-jempe. Di luarin guha reang suragaang jeung jangkrik pasalang jeung sit uncuing tim cungung sora ajag alias anjing leuweung. Kasugri para wargi, panjangna alam peuting teu kacatur dina ieu carita.
Aina urang kocapkeun dina mangsa alamna, isuk-isuk di tempat anu sarua nyatana di guhana Nini Kalingking teh. Di belah wetan cahaya gesibar, malah manuk-manuk oge geus recet di sarada, bariting aracrog ngadahan kai. Tapi edas lawang guha anu disicingan ku Sibira jeung batur-baturna harita teh poe keneh. Sabab kehalangan kudang daunan anu gomplok. Da memang haja harita teh dihalangan kudang daunan, sangkan teu babari kapanggih ku pihak musuh cenah. Atuh harita oge lamun kudu saliwat mah moal disangka lawan guha teh. Beukeulilah kaayaan alam dirinya beuki berat. Tungtungna bray caang pisan. Cahaya mata poe ting arudat moncor tina sela-sela daunan kanal. Horeng si mana horeng didinya teh di tengah liwung luang liwung, sabab katempo monyet-monyet jeung sulili tim gurayang datang ka kai. Ari lutung ngajarentu nadahan kai bari jeung maroyan. Ari di jero guha tim kuniang si Ejrod hudang terus gigisik jika nulungu keneh. Sanggih kitu ret kakenca ret katuhu bre Sibira jeung si Buso ting butika jika bangke. Atuh pok si Ejrod harita. Aduh, menitari berak itu tanu molor Padahal si Buso jeung Sibira mah hareesna leuwih ti heula ti aing. Wah, padang siang terus modal cilaka gede aing. Tapi awak aing karasa harampang aina mah. Cager kitu tatu teh. Teteh lamu jarab ubar ti sinena guru. Ceuk si Ejrod bari ngusap beungitna. Jung nangtung lalaunan riak cangkeng diparelitkeun. Sora tulang meniting derekdek. Sanggeus kitu katayep ngadeuketan ka Sibira. Pok ngomong bari jeung nepak leungeun Sibira. Mira hudang euy geus borang yo. Ceuk si Ejrod bari nepakan leungeun Sibira salaku pimpinanana. Malah terus diguyah-guyah. Telila kuniang Sibira hudang. Wow, calawak heulai pok harita. Ayo, jadi bitis ya aduh. Teutingeun ta si Nini guru. Ceuk Sibira bari ngusapan bitisna. Jika nama Sibira teh can eling pisan. Sabab ngomongna ngacapu, mata mah peureum keneh. Malah tila guleda-gue ngagoler deui. Atuh si Ojret teh meuni gogodek. Terus ngaguyah-guyah si Buso. Koreja si Buso hudang pok nanya ka si Ejrod. Ya nah, kumaha musuh? Ceuk si Buso bari jeung luak lieu. Geus burit euy. Udang Buso, ayo urang naheur cai dewek mah geus lapar yo. Ceuk si Ejrod bari melong. Berang. Aduh. Euy. Aya ngimpi dewek mah euy. Ceuk si Buso bari jeung terus nguliat. Ayo urang keluar lah. Ya kenapa langsung keluar? Orang solo terus nurun sana terus ngaliwat. Ceuk si Ejrod bari jeung terus ngaleos kaluar ti guha. Sanggeusna aya di luar, si Buso ngagidig muruka pancuran. Sadengkeun si Ejrod ngalak suluh anu gararing. Sanggeus menang lobat terus atuh si Ejrod nurun seuneu gur seuneu hurung mending ngageblak. Keur kitu kurunyung aya nu datang horeng teh Sibira salaku pimpinanana. Leumpang gagah pisan sabab suku geus cager. Sanggeus Sibira milu ngariung jeung batuna deur ngarobulo meuli uplak pisan. Utamana pisan mah ngomong kinu tadi peuting kajadian. Sarta si Ejrod ngadongengkeun parentah ti Nini Kalingking. Sabeneresna ngobrol bari jeung si Duru pok Sibira harita. Jadi ada bagi we tu. Ulantaran tatu geus cager awak geus deui ayeuna ulah lila urang ngejadog di dieu. Boy ieu gede urang ngider deui euy. Sarta saterusna mah urang ngalalana we bari neangan nyerat bada. Tah sakitu kaputusan ti dewek. Kumaha saria satuju atawa henteu? Memang bener kitu satuju dewek oge. Syukur Aisyah, Buso. Rek satuju atawa moal Ceuk Sibira bari ngareret ka adina nu katelah si Buso.
Atuh puguh he satuju bakang da dewek oge horea mah kudu ngecicing sorangan mah ya. Urang ari nit ya. Cek si Buso daria pisan. Syukur. Ayo mah urang nyaratu heula. Ari liwet geus asa ketawajan. Sak. Ayo urang dahar tuh. Cek si Edrod beri jeung nyait liwet. Geus kitu mebrak di luar dalahar. Sarta nu saterusna masih bira jeung batur-baturna anu duaan. Arindit dewe cenah. Rek ngalalana beri jeung neangan nyerat mana ngajalankeun parentah ti guruna nyatana Nini Kalingking teh. Kasugri para wargi. Banglu salampahana nasibira sabatur-batur anu deuk nedunan parentah ti guruna pikeun newak nyelas manah. Cag urang tunda heula. Ieu carita urang malika dikatukan, urang kocapkeun di kaayaan di lemur datar nu geus lila teu kacaritakeun deui. Nyaeta kakulawargana Mas Kiman sobat medokna almarhum Mbah Imung teh. Kasugri para wargi. Samulangna ti lemur Ciloar, nyelas maya hatena teu weleh ngait bae kanu kasep. Anu geus pada-pada nenden asih jero ati. Rai poe teh nyelas mana sok ngalamun jeung ngalamun we. Lamun beurang kapidangdam ari peuting ka impi-impi. Ceuk paribasa teh mah reupeurem kadeuleu berai bentak kacipta. Beungeut jang Banara toleh kokolebatan bae jina kongkolak panon nyilas maya. Nya timiti harita nyilas maya anu biasana hegar teh ngadadak layu. Nguyung weh jika loba kabingung. Ti beurang sudah kana dahar, ti peuting tedek cicing. Lamun sare teu ari balas ngalilirkeun anu kasep kacipta bae. Ari anu jadi sabab Jang Banara nu jadi panjelekanana teu mo datang. Lap buleneng teu aya pisan beja jeung omong. Tungtung nama sanggeus liwat sababaraha minggu. Nyelas maya ditanya nu jadi bapana. Lantaran hariwang sok si nu jadi anak kalalaban cenah. Lah Maya. Cek pindah diuga ka dieu yo. Cek Mas Giman harita bari ngareret ka anakna. Nu harita diukna rada anggang jeung bapana. Ngareneng jeung indungna. Samameh nurut kana kahayang bapana pok nyilas maya nanya heula bangun penasaran. Ngabdeenan Pak, ini juga nu dinas pisan. Lo iya ento, aya perlu lah seotik yo. Aya piombongan ke Maya. Mata buru-buru pindah diuna ke dia yo. Cek Mas Giman bari jeung nunjuk kana koresi hareupeun manehna. Atus sanggeus kitu manjelas maya teh talangke terus diukna pindah ka hareupeun bapana. Malah indungna oge milu pindah. Indung jeung anak melong ka Mas Giman. Teu beda we jiga budak nungguan akina anu rek ngadongeng. Nah gitu yo, sok pandu. Bapak ada ngomong, bapak teh anu ngurus mayat di lelembut, miara mayat di bubuda, cepari basannya teh ama diroroti oro, gede-gede kiri nepi kun kayono. Nah, kulantaran gitu bapak teh ento wale nalingakeun kena keselamatan anak, nyata namanya. Kaayaan maya jeung segarupana, nepi kun kaunggah poe teh. Diri maya anu sifatna anak ku bapak kecida pisan diteringikeun anak. Ditalingakeun anak gitu. Sakumaha anu adi-adi maneh nu dua. Nah, seterusna bapak teh ngerasa kaget. Dume maya dina danget-danget ieu ngebreda bae yo. Mindeng ulang meneng jentul. Mindeng misakeun diri
di babaturan. Mindeng ngonci maneh di kamar. Lamun ulin tara berak lamun daang jika nutuk sugum ayo. Wah pokoke rea deui perobaan jikemayan ada dia. Nah, dumasar kana eta bapaknya ayeuna donanya di kamaya. Nah, naon jadi sabab. Nah, ya kayang anu teu kelaksanakeun eta kumaha. Bapak berenya sangkan bapaknya bisa nulungan. Lamun maya manggih susah. Lah gitu. Sabab biji bapak mau ngantep ke anak-anak anu manggih tunggara. Nah, lain gitu bona. Menak pisan kitu bapak. Loh. Sok kadinya jawab atuh Maya. Da mau ge ngerasa penasaran di ngalaku mana teh sabareda. Hayang nyaho kana kasusah Maya da piraku atuh ri. Teu boga kasusah mah make jeung muyung sagarupa ditinggalian teu. Tuh. Indung mana ge ngarsang nguyung ya. Indung jelas Maya bari ngaret ngomongan ke anakna. Sedengkeun anu ditanya namah kelakah ngahulang we harita teh atoh campur jeung era ditambah diku bingung. Sakedapan mah ngahulang we. Panon molohok kana tungtung taplak meja. Ari ramo tedek cicing terus di taplak meja dipintal-pintal. Tungtung kabaya nya kitu kene ku Mas Giman jeung ku indungna teu diganggu. Ditungguan we kalawan sabar supaya anakna bisa ngajawab anu tenang. Tapi edas hati nyelas Maya kelakah ku malayang kanu anggang. Pananya ti bapana asa teu kadengi kelakah ngang sora banara kadenge deui. Bre sakuru geus ka alaman narembongan. Beungeut banara kagambar dina ciptaan. Kituna teh lila pisan. Atuh Mas Giman oge teu sabareun ari dileleting mikir mapok anakna ditanya deui. Waduh, kalaka uleng jentul. Uleng jentul. Sok boro-boro jawab ulah are-are anu entong erae eta kalau serangan we. Komo yang dibatan tumbelakama waduh mata lowi berat kena pikir-pikiran. Kadangkala bakal jadi penyakit loh. Nu mata gawa ceritakeun ke bapak. Itu oge lamun Maya arek ngaku bapak. Lamun teu belaka kanu jadi kolot seru aja nyiksa batin corangan. Nah, lantaran kitu sok kira omongan kasus sama Maya. Ayo. Sok atuh Maya, ditanyaku kolot teh leun cicing wae. Loh, kalakah Apunten atuh bapak oge manya abdi mah teh enga ngawalaso teh sanes tengkangkan bapak. Tapi Mun rek upload dongeng Tapi abdi teh bingung pisan. Apunten abdi teh tuh bapak. loh, asal upload wi. ulah bingung-bingung nye. Mataku bapak ditanya oge yo ngaranna nyanyi tento bingung ya so boro-boro ceritakan ke bapak ya. Ngara kabingungan to kudu boro-boro longit eta. Ulah era-era ku kolot ieu sorangan pan. Cek Mas Giman bari jeung neuteuk harita teh ka anakna. Ya, sok boro-boro. Cek bapak ge atuh berekeun sok. Keperluan kebingung bete-betekeun ke bapak yo. Kumaha bae nu sebenarnya sok. Iya banyak. Nanging satacana abdi sumanem. Ya, Amat ulah ngagumujengkeun kapi. loh ngagumun yang Ulah nyang sarikeun cenah bapak. lah iya. So terus Margi rumaos abdi teh gaduh emutan. Anu teu munasabah. Nanging dalah di kumada parantos gitu kayanana merengan bapak tuh sajabana ti kitu abdi teh tiasa ngabohongan kana diri pribadi sorangan. lo iya bener ka arti diampur aku bapak ge. Nah seterusnya kumaha yo. Sok blekekun ke bapak mana yo. Eta kitu we pak. Salajengna tieu panya abdi teh emut bae. Lo iya emut ka saya. Isin tapi isin pak. Hapunten abdi teh nya pak. Lontong era-era eta.
Wah, omong dipotong-potong tepuk tungtung na ya. Sok, anggeskeun. Cang para pemirsa, ieu carita urang tunda heula. Naon anu bakal ditepikeun ku Nyilas Maya kanu jadi kolot-kolotna insyaallah enjing dina mangsa tur acara anu sarua mande di baris naratas bagian anu ka-13. Hatur nuhun kumarupi perhatosanana ujing kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.